Nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah itu masuk kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lagi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij dunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghama sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tah mah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atau taziyah diijazahkeun ajaztukum. Nah iyalah makhluk-makhluk Allah hamba Allah anu hatena geus lapang hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun artina dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur jalan handap jalan sapatala cek Gusti Allah Masya Allah gitulah alam aulia Allah nu geus bisa nyaba ka alam malakut maka teu deui wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus di heula we goblok hayang nama meureun maca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat kalau tasbih siap-siap jang isugan tali na kencengkeun loba boga tasbihna geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawat teh nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah baca sholawat saloba-lobana sok ngeunang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe-sapoeting 4444 aing laksanakeun ngeunang saminggu coba urang kikituan aing hiber tah teu ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dik dikukumahakeun ge kumaha ulah besi boga urang maca sholawat da hayang bisa berulah hayang teu teurak ditembak lah japaeh-paeh bae hayang maju usah lah jang maju usah ge ngan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok cuma cenangan kula mah cenah yang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebab nu ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya mah hating ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suzon bae goblok masjid salat haji salih. Nah maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes.
Nah eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij dunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah mah di dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol be coba diributkeun wa yustasqal jeung wa yastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wa yastasqi di dia abah ma wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yastasqi ternyata di Marokona wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung-berat sok lobakeun geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai sabeting 4040 saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di dalailul khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarak ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang dalailul khairat cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendeuna ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan moal dikaluarkeun beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener
si Sulaiman dibikin tah nyana kena banget oke surang di Mekah ieu mah bangsa banget 10 real 20 real mal dibere tapi lamun tagog bebeungeut teh bangunna bener nya dibere nih 2000 real 3000 real neuleuh banget urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek-tek ceuli datang ka manggih nyana neuleuh lempang nu sugih kan lain kitu ai beda lempang nu sugih mah tenang gak ada ieu mah rusuh saku masih caplin tegep nu sugih mah lempangna ti urusan kos kitu dijauh kene wah ieu sugih ka beda lirikna beda lempangna tenang tilok teter-terkan kos kitu nanyakeun kok kanu asik moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana kos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tos jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu guslalis salamah wal afiyah terus urang wudu bersuruh salat baca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macam tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan ang baden mun maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang mah lain bang Allah Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jara teu anggap eueuh naonna sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara mah kan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abdi mah rangda ye abdi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ye anggap mutiara sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara naonan anggap mutiara lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara naonan komo ieu mah wahyu anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebel karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca
bisa kuat eta karomah. Nu mantap kurang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber, kurang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung, lain bisa silem, lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah, urang dibere kuat salat, dibere kuat ngaji teh, urang dibere dara rek ngaji. Ieu karomah ti Gusti Allah. Katangga urang nu gagah, nu gendut, anu gembul teh daekeun ngaji. Urang mah anu dahar hese tapi ngaji. Ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji. Karomah ieu ti Gusti Allah. Daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat. Nah, hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah. Karomah paling rendah, paling gampang, paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah. Hayang nyaho karomah mata eta kos kitu. Ngan haji ulah sok ngawali-wali. Urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat. Sia nyaho ka wali. Naon nya. Deh, wali mah kudu boga karomah, sakumaha nabi kudu boga mujizat. Mana sia karomah sia? Sia teu salat, aing salat. Aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat. Eta wali aing. Cak anu disasalaman teh, salat sia husudan teu? Tah mun pelbah husu aing henteu. Itu lain karomah tama kos kitu mah. Penghinaan ti Gusti Allah. Kan sia pinter amat. Ye, daripada sia salat teu husu, mendingan aing teu salat. Waduh. Jadi ribut tungtungna. Nah, geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat. Pokona urang dibere daek ibadah, ieu adalah karomah. Ulah hese-hese eta kos kitu karomah. Paling rendah. Tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki, ngaji urang diperbaiki, engke karasa aya perbedaan. Tekarasa waktu terus berputar, ternyata orang ayeuna geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Dihitung-hitung nurutkeun hisab qat'i jatuh tanggal hiji Rajab adalah poe Rebo. Minggu, Senin, Salasa, Rebo. Jadi tinggal 3 poe deui. Minggu ayeuna Senin, Salasa, tah Rebo, ita tah poe isuk tanggal hiji Rajab. Asal geus Rajab bae rawah libur deui ngaji Ramadan. Sataun-satahunan nu kurang kadenge sababaraha jamaah nu dibacakeun Fatihah baralik ka lemburna masing-masing. Ieu ge urang nu arayakeun poa minggu hareup di Fatihah, boa bulan hareup di Fatihah teh. Tah geus tinggal salengkah heundeung. Kuari menyebutan batu, oh manganu paeh, manganu maot, manganu maot, manganu engke mesi eta ge paeh. Masyaallah, paeh nama teu masalah, cuman sabada maot. Kabawa apa henteu iman untung pisan lamun urang maot iman Islam kabawa. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artina maot imanna kabawa surga.
komo bari jelas maca la ilaha illallah. Geus kitu urang nu paling peuheur di jero kubur amal urang ngajogrog kadeuleu engke mah mun bagus atuh kasep segit mun goreng atuh goreng nya baunya hideung eta inggis dibentuk-bentukeun di kuburan ieu saha nyana gagali bedan bae deui teu daek ini ti urang guguli bedan sia ieu tatu ka ditu jejore moal sebab kula mah maneh ih siapa kula maneh ih sakedeung deui malaikat pun karena nakir bakal nanya mau modem aduh tekebal bener malaikat munkar nakir nanya teu bisa cara sakola SD dihafalkeun heula ti kuari teu bisa pertanyaan apa kangjeng Nabi geus ngabejaan man rabbuka saha pangeran wa man nabiyuka saha nabi anjeun wa ma kiblatuka kamana kiblat wa man ikhwanuka sahabatu wa ma imamuka saha imam wa man kiblatuka wa man ikhwanuka eta hafalkeun ti kuari bisa sebab nu ngajawabna amal urang lamun bisa dijawab di kuari mah dihafalkeun lihat di WA atuh malaikat inilah jawabannya teu beres cek malaikat di podem mah meh paes ya kuai ya Allah ya Karim sigarara teh ieu urang nu mandag gaju karumpul di dieu geta roh urang hayang supaya terbuka coba hayang nempo ka alam nu pibakaleun urang hayang nempo urang kumaha hate numentak kajenting sararibuk ge di imah lah urang nutup bae warung urang ngaji neng yuk ayo pan nurut neng atuh jay emang tilok nu balanja ieu warung urang mah sepi bae ning ngaji asana ka 2 minggu deui ge warung urang mah bangkrut atuh nurut nyadege ngaji aja bangkrut aduh daripada ajunyana ngalamun mending ngaji ngan ngajina ge nanyakeun we sia warung ngawarung maju kumaha atuh aing mah make manajemen kumaha sia manajemen atuh ngaji ge nya mah menanyakeun ngawarung bae oh eta salah sih kege babagi ieu di akhirat sabara persen mulusna sabara persen panyakit tuh nah iyalah orang kuari aya di akhir bulan Jumadil akhir insyaallah jatuh pada tanggal Hijrajab di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj sebab Rajab adalah syahrullah bulan Allah Syaban syahru Nabi bulan Nabi Allah tapi bulan Ramadan ke syahru ummati jadi Rajab julukanana syahri cek Allah Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah bulan Allah mantap Kangjeng diberangkatkeun
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah mah oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur ti Cianjur hayam pelu, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasi hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh lamun ti Bali tuh goyang Bali. Tayi oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kepanggih jeung Allah. Tahajud ieu di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Deuk naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Boga rejala-rejala di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu diberi 200 ngaheap sama sakubaraha gag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskeun mulai Rajab tasbih kencengan urang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba ya hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gapleh kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba wae pakai maca kulhu hayang nyaho coba ya. Menang 2 jam teh ngahep-hep cak pamajikan abah siu sora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya ditanya Pak kunaon apa kulhu teu beda konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngaragaji tukang bas jeung sajabana sing gede dahar mentak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang digawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae useubeuna emang tukang ragaji useubeuna ditanyakeun sakali tukang ragaji teh maksudna tilok seubeut ditarik ka luhur tarik ka handap tarik ka luhur tarik ka handap lain dahar ngaragajina useubeuna saanta kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah sebeuteing beuteuh digawe kudu sebeuh beuteuh deuk ibadah ulah sebeuh beuteuh sebab cek Imam Ghazali deuk igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh mah atuh ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat lamun awak deuk dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleugeun nu mingguan bae contona anu udukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta
dule jalan dinu sepi bae hayangna bebejanna mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu pasti nanyakeun ka di lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab bira apa mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah ya nanya ka aing sia malaikat rek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga adanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mundek saetik turun tina sebulan 27 poe Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung jasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekat aing eta karena kehebat nekat eta dong kos kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil namun teh 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mengojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jai mah bisnis ngalan ngidul 3 cuma 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe cenah geus sapoe bae rebo bae geus aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kanjeng Nabi masyaallah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asad jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah masyaallah kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu mah kudu metingkeun niat mun teu niat teu penting teu jadi
puasa sunnah mah jadi Senin Kemis atau Rajab kurang geus nyaho bo teh tanggal hiji Rajab deuk puasa dia tikuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cek ada puasa teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat jadi apa masalah mau niat teh jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal hiji Rajab sudah jadi asal encan ngadaharna naon encan ngadahar naon bisa di atas walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat aja ngopi segelas ngerokok karena inget tanggal hiji Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus bohong puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah iya bisa diniatan ku orang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwati hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot buah datang buah mual ka Rajab hareup bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah nggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tidelian lain deui Quran udah nggak kebaca ya. Kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya dua keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca teu deui heran ini lah awalnya mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka tolol bae eta Masya Allah aya kos kitu eta ge loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah ba urang ngurang namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun deui lamun umur urang 60 tahun di Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan berarti sabulan deui 59 tahun 11 bulan lamun pas Rajab bakal napae Rebo umurna 60 wari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe jadi
berarti pasrah jaba geus geran leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan hampura emang enak aja payah sana ini Rajab. Gitulah urusan payah batu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa. Nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah. Kula masuk bayang-bayang be lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wateswangan masyaallah kan. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaganing gitu. Tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah bantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah unggal manta salat tilu mabaca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar. Gitulah ditahankan Nabi Zaid garong begitu mau digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara di sidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban. Khalid pae dibunuh ku Ki Zaid, keluarga Khalid ngampura. Kan bisa dua jalan kamari ge, bisa langsung paeh-paehan deui, bisa dihampura dengan bayar dia. Satu keluarga korban guari mengampura bila balasan pembunuhan nusuk disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid sakeur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yuqallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Geus lamun urusan anak kisos bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat, tapi lamun had teu bisa. Mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwanya adalah kudu dihad, itu teu bisa pakai dibayar ku harta diat teu bisa. Mentek wayuk lalu hadan dihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae. Tergantung kumaha negara. Namun negarana negara Islam, negara urang mah lain negara Islam. Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Pek bae de kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim. Lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bangga
sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhur. Nah maka jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae. Acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae. Ya urang mah sapira rakyat jelata. Teu daya teu upaya. Cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an ditegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana. Ya urang henteu atuh korupsi henteu mayan teu atuh indah hoy urang mah. Masyaallah indah wae naon wallahu a'lam. Nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deui sieun urang rakyat teu sieun teu acara make hukum Quran non diindah acara teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh ja ente-ente nu ngalaksanakeun kejadian di akhirat iya di akhirat nyana tuh aing mah kasalor gak kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun mah iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh geus kos kitu bae tak sing hararade hirup salamet ke diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang kunaon ai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam paceda iraha lolonjan aya eta jadi lurah keur lolonja ka jahanam jadi camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam kan ieu teh maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang tuh Masya Allah nah geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tulana dilaksanakeun henteu atuh nyaho-nyaho heula polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarenten-renten ya kos kitu cenah hukum Quran kok lain lagi sama hukum priwit lain lah hukum priwit kenanya rarahon nyana deris bae aya geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun nah ieu mah dusugi ieu tangkep bae sanajan aya STNK aya anu tangkep bae gitu malah mental langsung minta uang saya ini kesalahannya enggak ada salah tapi minta aja iya tuh bagaimana aduh Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial aja secenah ya polisi memang lagi sial aja saya punya anak sial STNK teu mawa daun teu mawa saya lempang di jalan tapi tetepnya polisi sial ke polisi aduh aing beak ku polisi kayak aing muat teluh lah yang polisi padahal polisi orang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese polisi lamun niat ibadah kudu ganjaran kudu jasa sama ganjaran geus lillahi ta'ala nya macet geus teu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000 nah ini boleh sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaran itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaran cak Kangjeng Nabi
boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq micen penyakit-penyakit di jalan, gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh cucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke tipolese dikumbah dipel ku jana. Walajara orang Batak waduh malah jalan di Pakuan orangnya ada boga bengkel di ditu sial ke Batak atuh sakumaha nu ngabesan ban barang retus orang nang nyana Masya Allah kadzaliman kos karar itu dasar Batak saware tapi aya nu teh kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzaqqalin maka alat berat eta poin labi mitu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana abi qati udin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poin labi mislu wari orang dedengean teh Masya Allah garib ngabunuh teges pugu ayo make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun Masya Allah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta dia baik. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi koskilah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara nu nyicingan negara nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila tapi hasil istikharah sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda sebab manuk lalagaan asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya lambang lagi di jerona pohara lamun kurang ditaliti satu persatu untuk lama ayalah pendidikan Pancasila ayalah membudak sekolah ke Pancasila ada berapa anak orang tanya pagan Pancasila encan Pancasila ya sabaraha 7 narara coki anak aing apa guruna sih jadi 7 gitu jadi bae lawapan Senin bae orang kenaikan bendera maca Pancasila
asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan, bilik-bilik di kapur, Masya Allah karasa dek 17 Agustus dangdur dupang gedena diiring ke lapangan jang camat hui dupang gede kira di kontes-kontes ke eta teh rasa bersyukur mensyukuri kemerdekaan gila kan karasa malah datang gaya anu naik sepeda tipeting teu bisa ngagoes tangkal kadongdong di kapur pajar pocong digoes gagubrak di dinya bacaan ku nyantin bitik Fatihah palak binas datang ke ayat kursi sial da pocong teu daek indit ngoser datangnya dicekel horeng lain pocong tanggal kadong itu paingan ayat kursi temempan tanggal kadong di ayat kursian tak jadi doborangan lo kos gitu kalakuan sorangan horenganan tanggal kadong nage nang nyana motongan nang nyana ngapur pohoan kita bagalau kos gitu Hari batu jauh Agustus teh jauh kegiatan Slewi kajian ge sepentingna orang penterem ibadah kagus Allah ya aturan-aturan hukum walau jara zain ngabacoki Khalid hai kurut bacokan nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos sebab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka motong bitaubatihi utobatna qoblal qudrati ala deneh kawasa sikotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tinyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim ku bodoh kemudian tejauh sama sekali namun ngabunuh kudu dibunuh di tenyaho kudu disalib tenyaho potong kudu dipotong di tenyaho begitu manehna tulang telog ke pengajian di horeng ngabunuh-bunuh deui motong-potong deui Masya Allah tobat jada di setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan teh horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadi nanti nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener la ba'daha tapi lamun sabada kudrat dan teu nyana nyaho bahwa ngabunuh deui ajunya ngomong gitu bahwanya teu nyaho teliti heula ternyata orang nggak bohong tetap bunuh deui bae potong deui bae skuari informasi anu tertunda urusan syariat bahkan guari mah ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa nu tinggalin urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh
baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya nu teu jaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya hawal akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia lah dek diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae wajar resek dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nyana hese aya duit dicokot aya nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten orang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala anti usoli segala naon di emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal mah parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awa aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos itu orang Banten mah kos gitu salat bener oh badak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jaran teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham kos kumaha organisasi mentak teu jaho nyana sebenarnya mah dijadikeun dewan suro tapi teu jaho ya emang aing naon ya jangan teh heuy sia suro suro naon goblok teu coba teu jaho geus anu mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus gitu hese urang Banten iya bermunculan di Indonesia lain lalagan tetep bae nanya bae ka kiai ya anu aya eta tah aya pendidikan tafsir cekeuna teh eta kumaha bagus henteu iya atuh ai guruna teu jelas bae ulah ieu lamun cak kiai ulah mah dibeuleuh bae ku sia mah dibulang-beuleum bae tereh jasa di urang Masya Allah itu kobok kiai dalam menitah belum dan sekilang sakitu baik haji bae ngamuk baik ya kemarin boleh mun diajakan demo kula kabehan bah sapasar kemis rungkan kabeh demo kabeh ke Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham-paham nanya bae ka hajat-hajat nanya di Wetan mana aya di Wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat mun cak kieu ulah atuh di zaman teu teh gara pae anu geus teu naon hujan los udah ngurang kulon mah kos sekarang itu calon lurah nanya ke kiai cak kiai na kaluarna kur jam 3 nurut ayo teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ke panggung ieu kopiahna palang gede tungtung nama kurubusan ongko kopiah malang ongko menang henteu jadi takeun Banten rame itu Masya Allah Malaya di negara batur kos di urang Malaya mentak kurang ambil kayak ini si orang begini macamnya orang apa bukan sih
wala tasqutu sayrul hudud ya biladal tegugur sakabehan biha sebab tobat itu naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa. Maslu